titik mana kamari teh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun bahwa jalma muslim, jalma mukallaf, urang eusi namanya urang-urang wajib ngaraksa tina perkara anu ngajerumuskeun kana riba. Kana riba teh maksud gampang nama supaya henteu salah dina transaksi, rek jual beli, rek gade, rek ninjumkeun, rek maparobati jeung nu sejenna. Kamari teh kedah terang syarat jeung rukunna heula supaya naon, supaya transaksina dianggap sah jeung henteu dicampuran ku doraka. Di dieu bahasana fala yasihu al bai'u haitsu lam yakun dimniyan. Teu sah jual beli nya, pangheulana jual beli engke disusul ku ngagade jeung nu sejenna haitsu lam yakun sakira-kira teu bukti itu jual beli teh dimniyan eta bangsa simpenan illa bil ijabi minal ba'i au man yaqumu maqamahu walau hazlan. Kudu aya ijab tinu ngajual atawa jalma nu kawakilan pikeun ngajual. Sanajan bari heureuy teh mun di urang mah bari heureuy nya. Urang meuli ngan heureuy gitu tah. Tetep jadi eta teh nya. Naon ari ijab teh? Naha nyangakeun barangna lamun tinu ngajual, lamun tinu meuli naha nyangakeun artosna, nampi barangna nyangakeun barangna, nampi artosna. Tanu dimaksad ijab ieu teh nyaeta ma yadullu ala tamliki bisamni dilalatan dohirotan. Eusi nama obrolan anu mindahkeun kapamilikan kalawan make harga. Contoh kabi tukak sapertikeun kieu. Abdi anu tara teh urang mah nya. Abdi ngajual kana ieu buku ku harga 10.000. Ta eta teh ijab nya. Abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000 ceuk nu ngajual teh. Tangke cuk nu meuli aya di handapnya. Langsung we contohan jeung nu meulina. Ceuk nu meulina teh abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000. Ta eta teh namina ijab qabul. Sabada ijab qabul teras besok ditambahan nyangakeun barangna nampi artosna. Lamun ceuk nu ngajual, mun ceuk nu meuli nyangakeun artosna nampi barangna. Ta eta mah namina teh qobad ikbad atawa tampan tinampan alias kontan ya. Nyangakeun barangna artosna mah acan nganyuk berarti eta mah. Mun nyangakeun barangna nampi artosna kontan. Jadi ari jual beli teh naon teh lah kakuduanana teh kedah aya ijab qabul. Ijab qabul teh kieu ceuk nu ngajual abdi ngajual kana ieu buku kalawan harga 10.000. Ceuk nu meuli abdi meser kana ieu buku kalawan harga 10.000. Barangna disebut lamun kaciri cukup ngange ieu nya
lamun teu kaciri sebut barangna oge sebut hargana. Rek kunu bogana atawa kunu kawakilan. Mun nu boga warung atawa boga toko mah aduh urang hayang modal engke bisi aya nu meuli sok we ieu mah harga 10.000 pang naonkeun heula pang eta nya pangalayanankeun heula atawa pangnalang lain pangnalangankeun mamayan ya pangladangankeun heula contohna teh meunangnya an bahasana kitu. Kumaha lamun henteu kitu teu kitu teh kumaha henteu jiga nu bieu maka teu dianggap jual beli sapertikeun nu terjadi di lapangan. Akad jual beli teh teu aya tapi kulantaran duanana silih ridho sapertikeun di warung-warung nyokot bala-bala geus apal hargana sabaraha 1.000 nyokot erep 5 tara nanyakeun acan yeuh ceuk 5.000 langsung dialungkeun sakapeung mah nya teu aya jual beli teu aya akadan eta teh tapi duanana silih ridho atawa yeuh di dieu nyasok tah pang nyebut nyasok teu diudag eta anu nyokot bala-bala berarti duanana geus ridhoeun barangna sah ngan teu termasuk kana jual beli tapi lebetna kana naon kana silih bere teu ridho naon ridho duanana ngan urang mah nyebutna jual beli. Sabaraha bawang 10.000 saon tah tuluy we saon cokot we yeuh beu geus we tah eta teh silih bere nya nu butuh bawang mere duit 10.000 nu boga bawang mere bawang saon aya jual beli teu aya da ari jual beli mah abdi meser bawang saon kalawan harga 10.000 ceuk nu ngajual abdi ngajual kana bawang saon kalawan harga 10.000 tah eta jual beli tuluy we dituluykeun tanda kontan nyangakeun barangna nampi artosna ceuk nu meuli nyangakeun artosna nampi barangna tuluy we ditambahan ku rasa syukur mudah-mudahan sing enak dituangna sing awet sing geura beak sing geuat geura meuli deui